alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang kula walaupun lele jelema kolot teu muriang teu resep jadi pantes kolot batuk pantes kolot bengek pantes ya jadi lamun kolot sehat teh teu resep eueuh tanda-tanda kakolotan jadi jana teu inget ka paeh ai kitu mah dibere geri inget jana ka paeh. Nah masih keneh nyaritakeun seputar kurban Zaid kurban. Nah kamari pembagian daging-daging nantos kurban wajib yani kurban nazar ulah ngadahar kecuali lah ala kadar sahuap dua huap. Bila mun korban sunnah mah menang ngadahar seperti lu korban atau setengah lagi masalah setengahna disodakohkeun setengahna dilebok jadi setengah korbanna setengah masalah eta korban sunnah tapi tetap utama nama bikulliha sanajan sunnah geus ulah hayang aya nu kieu tapi Zaid korban be bungeun nyana kanu nyana nama gas pencet ku sia tapi nyokot tina embe nu sejen hiji atuh sarua jeung teu korban nu nyana dikorbankeun haju nyanana nyokot teh hiji jaloba embe teh aya 20 na geus aing mah tah korban teu hayang aing mah tos siap pencit jang siap kabeh ka ceker-cekerna tapi eta kadeukeun dan eta tah malah meuli gede aya eta nu kitu tuh sama loba cenah basia eta ya Allah ya Rabb wari dalam rangka pembagian anak kulitna kumaha kulit tuh kan ai di urang mah kulit tadi bermasalah tadi masalah ai di Garut mah pun bermasalah kulit boro-boro kulit anu anyar kulit bedug ge kunya geus diintip bae di Garut mentak loba nu laleungit kulit bedug di Garut bah dipake dorok-dok nah Garut aya aturan lo aya tasaddaku bijil liha wayan tafiu bihi kulit embe korban aya bisa disodakokeun be langsung saha anu erek mangga tapi bisa bae dimanfaatkeun kumanehanana keneh di urang mah mun nyaritakeun kulit teh atuh sapira kulit jang naon tapi ulah di Mekah ulah di Timur Tengah di urang kulit teh daerah Bandung Garut bepohar sebab kulit teh bisa dipakai jaket bisa dipakai jas bisa dipakai tas kebelah dituna bisa digoreng jadi dorok-dok tuh kan mahal sabungkus gede 20.000 teh Masya Allah di daharan we kurang orenganan kulit bedug
aturan waktu jauh iya. Masalah. Masalah. Geus atuh ku ari bae kulit bisa disedekahkeun teh mangga. Atawa dialep manfaat goreng. Alep manfaat ku manehna jadi bedug hejae masalah. Kulit dimanfaatkeun jadi bedug. Menang setahun soek kan bisa dipakai. Ulah hese-hese cokot. Goreng. Masalah itu halal teh. Kita tadi lagi atuh menang mencit ieu. Halal keretan goreng, geus beres di dahar. Budak kita lah budak cenah duduk katonggongna. Wah. Ieu cenah harus ieu, jerona aya bedugan. Ya Allah. Baheula mah rame bedug teh. Di urang daerah urang aya bedug 3, aya bedug 5, aya bedug 7, aya 12. Barisaan baheula mah. Eta teh aya guruna atuh teu menang satabeuh-tabeuna. Tinu leutik sagede kieu da tokon gede. Ih urang lamun ngadengekeun bedug baheula ngeunaheun urang. Ngeunaheun urang leutik keneh tah lamun bulan puasa teh peuting sahur ngahudangkeun teh make bedug. Ngahudangkeun teh make bedug, masyaallah. Kadedengekeun ting dung dang dung ding dung dang. Ting dung dang dung ding dung dang dung dang dung dang dung dang ding dang. Maksudna hudang sia. Siapa teu arti sia mah. Kumaha dipake ngahudangkeun sahur. Da eta teh sorana ge jaeu urang masyaallah. Kadedengekeun teh diturunkeun tak kuari. Nabeh bedug teh nakol bedug. Jum'ah ge atuh pan di jam 8. Kayaknya nimba deui. Sia. Kemenang 10 menit. Ya eta kadenge ku kabehan pa Jum'ah. Tuh engke asal jam 10 we karat. Bala mah kitu. Kuari bedugan eueuh. Malah dibidah-bidahkeun lepan. Bedug teh dibidahkeun ti Kangjeng Nabina. Ora bedug berarti wali. Haram sote lamun 2 di dieu aya teh lain bedug kendang ngaranna. Eta mah haram tah mah khusus yang make iket tah mah. Hari sabeula bae ada masalah. Ada bedug tuh ya. Iya kulitna disodakohkeun mangga erek dialap manfaat bage hegae ieu kulit bedug kulit kurba jadi masalah. Tapi lamun kulit dipake bayaran jang nu mencit teu sah. Nu mencit diupahan ku kulit teu sah. Sebab lamun nu mantak teu sah, nu mantak teu sah pake upah kulit emang saha nu boga. Pan barang geus dikorbankeun maka ditu geus lain miliknya deui nu Allah. Nah kuari dipake muruhan anu mencit teu sah sebab nu boga. Nu boga mah geus eta mah lamun endek disodakokeun Allah teh jang sia kulit mah ai bayaranana lah kan encan bayaranana bikeun tanduk nah habek anu mencit. Tah ya jadi encan jadi nama nu mantak encan jadina eueuh nu boga Allah nu bogana dibayar ku kulit anu eueuh nu boga encan lamun memang tadina bicara per potong sabaraha. Namun yana ngomong kieu mah masalah, geus aing nu mencit lah, geus aing mah teh hayang dibayar. Yang penting mah aing mah kulitna ceker, buntut, ping-ping bae 2, goblok bener sia mah. Sokot bae ieu ku sia kabeh. Sia teh tukang mencit. Lah, ieu jadi kesimpulanna mah mun berbicara bayar
teu jadi dibayar kecuali manehna sadar tadi. Namun bicara bayar aing mah daek mencit kan aya tukang mencit khusus mencit jagal. Kita kurang lantaran ai hiji beberedanan lah sapira hiji ku masyarakat ge. Ieu mah nu korbanna masyaallah di lembur eta datang ka 50 ku bau. Cak nu sombong. Aja eueuh aturan dinya 50 korban kabeh antilok aya. Paling ge hiji ku 2000-an. Tiga segede kieu. Dicorokan gitu dah. Nu susah ge bingung kumaha masakna. Leutik teuing. Tuh ya Allah ai santri mah gampang beres sakieu. Panjenengan mah dihijikeun. Santri mah babari. Aya sabaraha urangan ya 20 dihijikeun sanajan dicolokan dihijikeun. Beres dikakek-kengcengkeun. Pan jadi loba maling horeng saware. Lah jagian anu Allah ieu. Santri boga dalil paling. Aduh. Ente jadi di rumah, teman di Lampung. Tuh. Kuari anak mah wa waladul wajibayu bau. Anak korbanan wajib bahasana walad ay walad bagus keluar beda jeung hamlu ay hamul mah metengan di jero beuteung kene aya domba dikorbankeun ay hektea reuneuh sapi korban reuneuhanana teu kudu dipencit indungna kireser barang diseser nya keluar aya anakan ternyata di jerona nah eta teh kudu dipencit deui kulub geus masalah masalah empuk gak cari tulangan sama kos gitu halal ulah hese-hese halal Masya Allah karim babari jasa teu kudu dipencit deui teu kudu kuari mah anakan anak mah geus di luar waladul wajibayu bahu anak korban anu wajib korbana Zaid korban sapi setahun kene mun ditanya jangan jang korban geus dinazarkeun ieu mah jang korban terus kunyana disisian baheula mata bahasa nyisian ditungtun beta di sisi galeng ngaranna nyisian nu matak ditungtun beusi mapal katanduran nu mantak ditungtun tidak dideule-deule ku nu bogana ge nu bogana dihareup bari nyekelan tambang sapina di tukang ditungtun maksudna supaya manehanana teh nyatuan sorangan mantak ditungtun abeh ulah mapal terus lempang barang nyileuk beak bah aduh tah aya nyisian lu teh di rumah bapak ada luhur di sisi nada kan besok loba jukut-jukut budak wari mah teh nyahoeun nyisian dah engke teh sabulan 2 bulan teu kanyahoan nu tatarina kuru jadi lintuh zian teh ngaranna nah urang ge bahasa urang ge ilmu kan ieu kosong kuari ieu disisian ngaranna ieu disisian saminggu sakali eta ngaranna keur nyisian tuh menang satahun teh alhamdulillah teu boga nana nyisianana mapal malulu bener siapa aduh ayolah teh ngaranna nyisian alhamdulillah barang satahun teh bener mun nyaritakeun wudu jadi bisa nyaritakeun salat jadi bisa nyaritakeun puasa jadi bisa eta berkat ngaji teu karasa ta per minggu lain cara santri cara santri mah ngaji teh ngaranna lain nyisian ngombong tah mah mun sapi teh mah tah ngaranna dikombong ayo kena jebeg
Eta ngaranna kombong sama ari nyisian mah ditungtun lalaunan teu kanyawan puru sabulan 2 bulan jadi lintuh teu kanyawan tah ieu ge urang ngaji saminggu euy barang sataun teh teu kanyawan bener bisa mun ngaji nyisiana di jero lamun di Tangkal Ambon mah wallahu alam tah mah awak bae nu lintuh tah mah cenah kiai masuk bisa bayi kanyawan bae Tangkal Ambon mah wauhna ge jeung tukang uduk kang sate tah ieu nyisian urang nyisian gerage ka Allah ge ulah loba-loba heuranan ai kiai mah nyaritakeun maca sholawat teh 444 sapeting atawa minimal 100 sapeting teh keur santen teh 44 mah keur satundut-tunduna dibaca bae eta mah kan geus beuki urang mah nyisian bae ba'da magrib 7 ba'da isya 7 geus sakitu penting lamun hudang ulah loba-loba 11 eta garana nyisian jadi lamun dahar mah 3 kali maca sholawat mah setik aya dahar gembul aya maca sholawat cemi ya aya kiai mah lain kiai mah aya babacaan gembul aya dahar leuwih gembul kitu beres oke kiai pan aya bahasa kieu cenah ge hari anu tani mah neangan nepi rezekieunana di sawah hari pedagang mah di pasar hari kantor mah di kantor hari kiai mah mentang mata ti peuting da eta teh bahasa sompral padahal mah teu neangan teu naon atuh ngan hikmah tidak mentang mata insyaallah lamun kiai mentang mata di jam 12 datang ke subuh insyaallah isuk-isukna tunduh bae pokokna ya Allah ya Rabb atuh mah urang datang ka imah kiai jam sabaraha bae kiai teh keur hees bae datang ka dia isuk-isuk aya kiai na menuju kulem oh meureun peutingna taswiridan mun pantes bae meureun gitu kan urang husnuzon ka kiai datang deh dari atas lohor menuju kulem deh jep can anggeus meureun tadi teh geus datang we penting teh kadinya jam 9 jam 10 Waalaikumsalam kiai aya nuju kulem isi kiai hira udang we isi atuh kiai beuki hees tah moal boga kanyaho atuh beuki hees mah pan boga kanyaho teh ku babacaan ku wiridan loba kanyaho kadinya molor deui sakalina teu molor Waalaikumsalam kieu aya cenah tuh dilebet nuju ningali ieu final goblok kiai Masya Allah nuju ningali Liverpool cenah beuh blodi kiai tolol geus lain Persita deui lain Masya Allah nyisian orang ibadah teh sholawat lalaunan ke beki ke geus beki bah karak urang bari lempang bari diuk maca sholawat ulah dipaksakeun urang datang ka karak nyaho doang ganjaranana haju resep urang terus bae peuting teh sok nurutan kiai ya mal kebel ya asana kausa da insan ya bener bah nang saminggu teh aduh berbawa diimpus kunaon ieu mabok sholawat kan teu bagus ya lah ye isian di bahasa kolot baheula isian bo sapi atuh muning atuh naon kitu domba eta nyisian nah letik kuru jadi gede sarua ilmu ge ulah haju aya yang bisa bae terus urang ngaji lalaunan boh di mana bae di lembur urang ayo aya nu ngaji yuk urang diuk eta ngaranna keur nyisian diukna di sisi ngajina teu pati beuki di sisi ngaranna nyisian kebel-kebel ragam teh budak tah nyisian ngaranna tah
kolot baheula eta di pasar Kemis mah baheula jaya Kiai Haji Mahali guru abang eja di kuburna ge di nya deukeut abah teh abah teh Kiai Haji Mahali baheula amanat mun paeh hayang jeung kiai cenah di kubur ti heula nya paeh na jug kolot nah eta nya mah baheula osok meuli kuda kuru tilok meuli nu lintu jelema nu kuru bae meulina kuru ke di Parabah tuh eta leukeun kolot baheula aju tilok dikencengkeun lamun ditumpakan teh make sado atawa kahar mun dinu loba jelema dikencengkeun tuh jelema loba wow caw wow awas tuh cak jelema gagah amat si kuda wahara jasa dah asal geus liwat ben loba jelema lalaunan deui karunyaeun dina mah ka kuda ulah kenceng-kenceng asal di pasar bae udah pasuk tuh uplak kenceng jadi anu nawar mahal bae sebab gagah atuh dibeli na mahal ku batur teh masyaallah padahal cenah teu pati gede ieu tapi gagah jasa jaga nyahoan gagah da di mana eta keur aing kumpul di pasar teh unggal loba jelema wagahkeun dikencengkeun we geus kencengkeun dah barang geus dibeli mah jak kitu-kitu bae terjadi eta taktik tukang kuda eta kos gitu nah iyalah isian supaya lintuh kurang ilmu ge sisian supaya lintuh ibadah ge ngisian supaya lintuh beda ge geus lintuh mah seger kuda lamun geus lintuh seger domba mun geus lintuh seger ngunding sapi sarua urang ge lintuh ilmu seger lintuh zikir seger rohani dan orang aya seger rohani mah ngadaengkeun ngaji betah eta ngaranna lintuh cager rohani urang teh ngeunaheun tapi lamun datang mereka majelis saja bae neanganna ge tihang tihang ngeunaheun cager ieu geus siap-siap bae jaga geus aduh aja langsung we kitu nundutan kerek eta teh sarua jeung nyayomkeun kiai teh kos kitu geus kiai dadah kiai kiai kula-kula ge sabodo kiai ngocoprak los jadi eta jelema anu keur ngaji hees ngahina ka kiai sebenarnya ieu mah di dieu mentok ge di nu sejen tungtuna mah nundek-nundutan teh jadi bae ulah kaganggu sih hayu bae sih bila perlu make anggel habek warima waladul wajibah anak korban anu wajib bedana ari hamla maqobla intisol ari walad mah badal intisol artina ari metengan mah nu aya di jero kene can kaluar ti indungna ari ngaran walad mah geus kaluar ti indungna hukum beda ari can kaluar ti indungna mah pepencitanana dipencitna cukup dipencit indungna bae kitu ge lamun teh hirup lamun set pencit ayo disesar ku urang kaluar sasada ngaluncat ye atuh mah budak geus bangkotan pecit deui tetep teu meunang langsung haju digodog bae oh tetep kok mah geus aya huntuan mah ulah atuh orok soteh orok lamun memang sorana ea-eaan mun aya awewe ngalahirkeun anak barang borosot geus janggotan kumisan wah ieu mah asan anu kasasar meureun mah tah ieu mah walada kudu kumaha wa waladul wajibati yudbahu anak hewan kurban wajib yudbahu wajib dipenci
ku aya bahasa wajibah kieu maksudna zain nazar de korban sapi tak korban aya sapina berarti kan mayan ai hegrene ai prak datang ke bulan haji nyana tah sapi teh ngajuru bahasana ai ka sapi mah ngajuru lamun ka awewe ka jelema mah ngalahirkeun beda-beda bahasa teh ngalahirkeun tuh kan ai di urang mah beda ai ka sapi ngalahirkeun ai ka jelema ngajuru goblok beda bahasa hidun ka mana beuh kuari ke rumah sakit keur ngajuru cek jangan ai anak itu mah ai sapi mah keur ngalahirkeun tibalik bahasa tibalik Masya Allah udah orang mati balik be tai hayam bersihan tah cempal tai hayam guys ayo sia dah dijari kotok dibalik kita teh kos kitu teh eta teh ari dagingna sopan kuduna daging hayam ai tai nama kuduna tai kotok itu urang mah lain tai na hayam tai hayam ari ka dagingna daging kotok blon nanti Masya Allah nanti kalau encan ka Cilongok jalan encan jauh bahasa Cilongok malah lemes ya Allah orang ngadenge orang Cilongok murikak puluh jalan lemes jasa nah iya bahasa iya lah guys kumaha bae aya jelema nu bahasana bagus barang di deuleu beungeutna jore aya jelema bahasana jore jasa barang di deuleu beungeutna geulis maning mana coba si ayo tuh kan hei dek mana serem kadengena barang di deuleu geulis ditanya teh bade ka mana di deuleu ya petot aing mah maning nu tadi bae lah eta mah Sunda tapi lamun Jawa urang ge rada teu pati resep aja jelema geulis ya kurang ditanya neng di mana itu kan takon baju Waduh beres ya orang kerojo asal ya. Aduh, kan beda Jawa ada kerojo mah tuh. Jawa itu makan gini Jogja, Solo, ayun fundi kan gini. Arab ini sih lah. Wes belum merana sih wes. Aduh, ini bahasa. Oh salah. Mager cerita bahasa. Ya. Tah. Zaid nazar sapi korban haju kuari rene barang itu ngajuru anakna ge wajib dipencit gitu maksudnya anakna ge wajib dipencit teteh beda jeung korbanna sunah Zaid teu umang omong ka sapi di jero hate be dikorbankeun ge lah jadi korban rene bulan haji gajuru indung nama dikorbankan itu masalah anak nama tak anakna itu dipencit itu masalah itu bedana kos gitu tak korban wajib mah anakna wajib dipencit tapi lamun korban sudah terkudu anak nama kayak sugan 2 tahun deh jadi korban deh daripada dikorbankan kuari mending engka 2 tahun setahun ke 1 tahun garep anakna mun korban wajib dipencit tapi lamun korban sunah teu kudu dipencit sakitu permasalahan ke anak-anakna diatur-atur walau ngan bedana kaki Zaid meunang ngadahar sakabeh anakna bedana ai indung nama eta makan teu meunang di dahar lantaran korban wajib ai anak nama tama meunang kunyana di dahar teu kabeh ge masalah bedana sakitu bablu dikorbankeun nama kapan indungna peda aya anakna wajib dipencit ngan meunang di dahar kudu korbanna dikiaskeun kana surbu fadilil baniha minum sesa cai susuna masalah
ieu teh korban bikang ulah awewe nya beda tah lamun ka embe mah bikang kalalakina jalu ieu sapi ge sapi bikang mun lalakina jalu urang lain ieu sapi istrina atau awewena nu saha tuh nu Hindu nu boga mah bikang goblok ka jelemana nu boga bikang ai sapina awewe dibalik atuh kuduna ai sapi mah bikang mun kalalaki jaluna tuh jadi setrop bahasa teh ngeunaheun kadengena dah wari aya cai susuan kan eta teh geus dinazarkeun makan nu Gusti tapi eta cai susuna meunang diinum sanajan geus dinazarkeun ieu ge anakna teh dikiaskeun ka cai susu dina pada meunang di daharna tuh wala tadiyatal raqiqin aya jelema statusna teh raqiq teh budak belian jelema bisa dijual belikeun lir teh beda jeung hewan ayeuna raqiq teh ieu adalah hasil daripada boyongan perang negara Islam orang muslim perang yang orang kafir menang boyong alat senjatana amunisina kabeh termasuk jelemana mun lalaki disebut abid mun awewe disebut amat nah ieu teh bisa ditebus kabelah dituna mun teu ditebus etalah jadi raqiq. Ieu mah kan dongeng mah teh diaji juga masalah mah. Da kitab lamun geus kos kieu teh kudu diaji. Hese ongkoh. Jeung masalahna teh rumit aja. Urang mah emang latu ieu abid mah. Tuh ka. Ai eta mah tah baheula. Aya orang Indonesia jadi TKW di Arab zaman Sudomo. Kemudian turun dibalik-balikan kan ka dieu sakecap-kecapna bae cak Sudomo cenah masalah sebab nganggapna kak TKW teh amat orang Arab nganggap kak TKW wanita-wanita kerja Indonesia nganggapna amat atuh orang Arabna bodoh orang dieuna odob atuh amat-amatna bae atuh ngeunaheun mun kos kitu mah urang Cina digawe di urang ya amat ya mantap ya nya putih pa dia mah amat ya teu bisa lain saamat-amatna boyongan perang nah Zaid statusna raqiq wari endeu korban la tabiatal raqiq teu meunang korban sebab naon sebab boro-boro korban kan korban mah kudu milik sorangan boro-boro korban dirina ge milik sayidna aya nu boga jadi lamun kuli hasilna jang sayidna mun tani hasilna jang sayidna awakna ge mun dijual ku sayidna bisa atuh de korban kumaha gablek naon nya aja teh gablek naon mantak lata diata kumaha lamun ieu Zaid seorang abid teh digawe ai digawe meureun nyana susap sesep hasil gawe na saware sok dibikeun ka Sayyidah sawarena mah kunyana sok disumputkeun nini baheula mah nyumputkeun duit dina susu kutangna teh tasep bae ka dieu nah nu mantak incuna sok nyalesep ka dieu set aja dicekelan ku nini sing kebal cu tah nini baheula mah nenden duitnya di susu aya deui nu lain di susu di dieu ditiung tiungna sok digubet sok di dieu tah eta kolot baheula beuh kuari mah lain make tas kuari mah geus lain awewe deui cowok ge make tas ya Allah ai awewe mah pantes di jerona kan aya wedak gincu sisir kaca pantes ai lalaki
naon atuh di jerona coba ayo jaduit tilok mawa pan urang mah atuh naon eta tasi bawa di jero eta ya Allah ya jamu kusia dibawa dah la tahiyata lirokikin temenang korban karoki kumaha lamun sayidang ngizinan nyana bebeja ka sayidna Pak Umar ya saya mau korban silakan ayo korban mah korban lah nyana meuli domba dipecit kumaha eta fa in adzina sayyiduhum mun Umar sebagai sayyidna ngizinan kana korban Zaid sebagai roki waqa'at lahu korbanna jadina engke jang sayyidna jadi lain jadi Zaid Umar Masya Allah karim roki teh abid anu statusna kulli mutlak aya deui ngaranna abid mukatab eta abid anu dimerdekakeun dengan cara bayar cicilan cek Umar jadi ka dieu sia aing dimerdekakeun tapi dengan syarat bayar sabulan 1 juta selama setahun berarti lamun setahun 12 bulan 12 juta tok siapa sidik digawe hegae tangan mayar sia ka aing karena abid tersebut abid mukatab abid itu dimerdekakeun dengan bayar cicilan lamun geus sawareh kabayar teu sawareh diencan ngaranna abid mubaad geus dibayar sawareh nama encan ujang ngaji kos kitunya ogo diurang tapi ayat catatanna ieu teh can anggeus ketika negara urang perang jeung Amerika aju menang urang ieu mecak dongeng jadi kiraeun menang urang jeung Amerika tapi urang gagah misalna ieu urang perang jeung Amerika gagah di medan laga kan aya medan kuari mah perang teh Medan kuari mah disebutna perang kota teh di lemburna di nagarana masing-masing baheula mah lain perang teh aya Medan Uhud Badar Hunain aya Medan di urang mah Medan main serang bae teh jadi ngaranna di urang mah lain perang eta teh ngaranna menjajah cara Belanda ngajajah Indonesia di urang teh dibuat perang di negara urang emang dijajah urang mah teu kebel kan 3 abad doang lumayan eta aya danles segala rupa aya jalan rodi kerja rodi dari Anyar Penarukan dan lain sebagainya eta teh aya jalan kereta api Rangkas Bitung sampai Jakarta Jakarta sampai ke Yogyakarta eta teh hasil Belanda tah di dieu tah naon ngaranna tah pintu air 12 eta teh hasil Belanda di Bodem ge hese teh buatan Belanda gara-gara hebat jasa orang Belanda mah pembangunan make endog nya mah make endog beubereumna ai puputihna di dahar beubereumna pake gaduh urang mah kuari pan lain make endog ge semena ge di dahar dibalik jadi kuari mah urang mah insinyurna teh ya baheula mah endog dipake ngaduk ai kuari mah semen di dahar ku insinyurna bareng jeung diluhureun insinyur ulah ngomong sia lah tah ya cuman tak acak-acakan jalan tol kakarage 2 bulan geus barolong deui mau jalan desa mah geus barolong deui sebab ngabangunna bari disegetan kunu maksudna eta tah lah ngadahar atahanan nya cenah tapi aing mah nyaho henteu naon henteu ngan cenah garada nyaho bae seutik lu badak ngeunaheun jadi bupati eta pelebah kos kitu nyegetan barang atah baheula tah mah baheula keur zaman kolot-kolot urang kuali mah parah lamun urang boga bupati tasawuf ngeunaheun urang nya lamun urang boga bupati tasawuf masyaallah wahara mantak ulama
ngadenge bupati osok puasa Senin Kemis sugan resep henteu diri kurang mah teu resep lamun aya bupati di bejaan cenah puasana ge kiai nyiduh kurang ping teu resep aing ngagos kitu mah pagawean lain pagawean bupati mun kadege teu korupsi kara ngabangun jalan sekolahan eta kara aing ngadenge haju puasa Senin Kemis korupsi terus menjang naon hartina puasa pikir kotak siata ye eta keur lalagaanna we budak resep bae kana puasa mah komo punya puasa nya ngaji nya teu korupsi ngan lamun nya juga tol puasa tapi korupsi terus mendingan diciduhan teh bos kitu mun anakna tergina lamun urang mah penyiduhan urang gerante tuh beda jadi lamun laporan ka kula mah kula sembarangan kiai cenah ieu mah hebat jasa naonna puasana masyaallah baheula keur zaman presiden nu ayeuna pan aya nu laporan ka kula salat duhanya kiai dulur kula nu diluhurkan kula boga dulur di disu diluhur di mana di Punslot sia mah teh nya aing boga dulur di Punslot lalu ngomong kiai duhanya luar biasa kula kieu we aing mah teu nanyakeun salat duhana jang naon hartina duha rakyat teh diurus jang naon hartina salat duha teh mah urusan pribadina tapi nyana sebagai presiden ye tak ieu keur carita baheula keur meme jadi presiden supaya kula milih nyana laporanana salat duhana getol teu didengekeun ku aing asup ka dieu kaluar teh dieu teu wali gos kitu aing mah penting mah pembangunanana nya mah urusanana bahkan aya nu ka Mekahna doraka nya ketika urusanana urgen aju nya berangkat bae ka tanah suci doraka ye itu doraka lain urusan rakyat ka jenting teu ka Mekah tapi rakyat makmur ye eta karek daripada pakai ka Mekah mendingan dipake ngurusan janda ye do ya didoakeun ku janda